sejarahna wayang golek di Jawa Barat mah sarasa kerang kaos teuing sih misalnya tama mung penyebaranna ngalewatan wali. Jadi wali penyebaran agama Islam melalui perantabisan wayang. Untuk wayang eta sendiri di bawah lagi memang pas aya. Jadi sebelum para wali aya di agama Islam terus aya kan cuman bentuknya berbeda-beda. Diawit daun lontar itu mimiti pisan mah. Terus ngarembet kana wayang beber teh jadi jika komik dikitukeun terangkeun ku dalang nanti ganti berdiri teh digeserkeun gitu juga gitu. Terus terus menyebar ke wayang kulit wayang kulit terus aya modernisasi. Maksudnya modernisasi teh karena wayang kulit itu terpaku karena malam hari jadi hanya menggunakan cempor untuk lihat bayangan unggul. Jadi modernisasi dengan 3 dimensi melalui golek itu golek teh kayu. Nah penyebaran itu di Cirebon. Oh jadi dua versi versi kahiji Semar teh turun kadunya tugas di yang Maha Tunggal Ramana turun kadunya. Jadi yang Maha Tunggal teh boga anak opat, hiji Rancasan, hiji kadua Ismaya, katilu Antaga teh Togo, kaopat Manikmaya. Nah opat ieu teh nu hiji Rancasan hayang ngawasa kabeh nu boga layang jamu sekali musada. Eta teh kunci dunia sawarga lah cenah nya. Sisi anu kadua ieu mah Togo jeung Semar ditugaskeun teh Semar cicing di dunia, Togo ge cicing di dunia. Tapi Semar eta teh tugasna teh sebagai cicing dina kebajikan. Jadi nuturkeun jelema anu bajik kalayan biasa ngalempeng karena hukum anu bener sabener-benerna. Sedangkan Antaga mah cing nu jelema salah ngagiringkeun jelema kana hukum sangkan kana hukuman. Manikmaya sebagai pangbibita sawarga asa anu soleh anu bersih hate asik sawarga. Nah Semar turun kadunya soranganan di filosofikeunana teh dunya masih kena genjlong, mun salawasa dalam daratan masih kena budahan, batu kena masih kena beye. Semar geus gubrak kalam dunya. Mun ngudakana filosofi Semar sendiri itu beungeutna bodas awakna hideung lambang taneuh. Jadi mimiti gubrak kalam dunya teh taneuh sebenarnya. Jika gitu. Jadi bala mah aya ulin bahasa kieu. Bala mana Adam jeung Semar. Kelas Semar atuh kan jadi luas kan kaum agamis gitu. Tapi menggunakan filosofis memangnya kelas taneuh gitu maksudnya. Nah, Semar sorangan kadinya dina nalika Semar jadinya teh tengah-tengah alam madya pada alam kajinan teh aya budak jin. Budagungna kacida dan dikarap carekan wae ku inung bapana kacida we gageuleunana teh. Jadi paehan lah paribasana bakal dipukeun inung bapana teh. Yang geus tebatan disiksa kitu mah ku dewek we diwarah. Eta versi kahijina teh jadi cepot da wala gare. Lamun versi kaduana mah lebih ke filosofis teh juga Semar cici kaujanan di dunia teh tinggali hiji saung nyuhan di saung eta geus raat saung ieu hujana teh nganuhunkeun ka saung eta teh nuhun saung geus mere tempat ke dewek nyuhan dicipta we jadi cepot. Tapi filosofis anu sejatana mah saung teh antara indung jeung bapa saung teh sakitu lah nya apa meureun. Ieu nya kitu melakukan
Salekuy. Dalam mundawala mah tina itek. Jadi itek anu nuntun Semar gitu ndawala. Mun gareng mah tina tamu gareng mah poho deui itu naon teh. Regang apa namanya? Karena meureun anjing goblok wae tina ade londok juga namanya. Gareng gitu. Tina regang eta naon kan? Regang. Naregang. Nya naregang bener nah eta. Gitu. Dua versi no apa tapi nu kadeu nya lain nama. Mainan aya deui soalna di Jawa Barat hungkul cepot teh da di Jawa Timur papagong apana. Jeung silsilah eta teh kalau mun cek Jawa mah cenah bagong. Mungkin cepot itu sebenarnya mah sarua bagong. Ngan tina cupet. Amun Jawa Barat Jawa Timur mah cupet. Cupet teh bangor. Da dicepot di Sunda bisa serajinga sebenarnya mah ngan sawarna cepot gitu. Ngan waktu keretakeun ngobrol si antara jeung si Mas Bayu Aji teh eta praktisi seni di Jawa Tengah nya di Keraton Surakarta. Cupet cenah. Jadi cepot itu saya analogikan dengan cupet. Cupet itu baong. Bangor. Bolen bangor. Ponok pikir. Jadi ponok pikiran teh jadi ambekan we, muncul ngomong naon teh. Lama kita berpikir panjang gitu cepet teh. Seperti itu. Itu sih. Upami ngudag karena silsilah cerita aya. Soalnya para dina zaman harita teh para walinya pandai kan intina para wali teh nyebarkeun agama Islam. Lewatan wayang. Dina sebenarnya teh mayoritas teh animisme dinamisme Hinduisme kepercayaan sih ya. Nah, dina nalika zaman harita teh kaum Gujarat teh memang mahabu pisan seueur pisan. Kajual agama dengan lewatan Mahabharata Ramayana. Yang mah God, glory, gospel dan sebagainya lah yang nemu. Nah, di antara penyelenggaraan agama ternyata dengan melakukan perdagangan eta gitu. Pelataran eta nya dibuatlah para wali teh kapungkur teh mengadopsi dengan cerita eta. Tetapi dengan mengislamisasikan. Jadi memang bagana mah ditu, cuman aya hal-hal anu Eropa. Sebenarnya itu nggak berontak, para wali sebenarnya nggak berontak. Mun ayeuna mah jika Islam, jika Kristen diganggu kurang ku Islam, diruksak kurang ku cara gitu lah. Kan kemarin lama saya mediana untuk jadi hoaxman, untuk jadi naon mah. Gitu. Nah untuk ketek itu, jadi ayah sebenarnya mangan, cuman ayah filterisasi Islam seperti halnya jika kayaan lalakon sayembara Drupadi dina Indiana kan Drupadi itu Dewi ikuti nali barat teh sok maneh ngiluan bima ngiluan eta tapi lamun menang kudu dibagi limaan. Nah pelataran eta hadiahna sayembara Drupadi awewe di India mah dikawin ku limaan. Sedangkan kan Islam teh bisa poligami boleh sote gitunya, tapi dibentuk kebijakan teh Drupadi dikawin ku Yudhistira, ku Lancik Panggadena, tapi ku anak Pancawala. Jadi ame ngajinujakan anu 5 eta panca teh. Panca ngahiji, 5 nu ngahiji teh. Seperti itu. Jadi aya hal-hal anu Eropa. Jadi lamun disebutkeun siga memang da sirik itu mimitina, tapi lamun datang ka dieu da emang geus adopsi budaya juga aya akulturasi deui. Jeung deui dina wae mah sababaraha versi. Jadi misalkan baga ceritana harus gitu, tapi dalam ini beda. Wenang sih. Tapi waktu eta kejadian eta teh nya Pepadi teh kabentuk suatu gagasan lah menangkana gagasan eta teh ame mencatu framekan menceritakan cerita itu kumaha, tapi benang merah hanya bukan alur cerita secara gamblang seperti itu.
Jadi eta mah nyambung lamun ti Lokapala ka Ramayana mah nyambung. Oh. Soalna mimiti Rawana teh sebenarnya eling heula dina nalika Lokapala teh waktu keur ngayakeun mana teh rek ngaberontak ka nagara Magadha. Jadi Magadha teh tempat Prabu Ajeng Sasarbahu sareng Dewi Citrawati. Dewi Citrawati nalika teh ke kandungan hayang lalayaran jeung putri Sadoma 800 lalayaran di Wulunga. Ai Arjuna Sasrabahu ngajadikeun gede Triwikrama ngabenung cai waktu dibudakkeun limpas ka anak negara Alengka Duwirja kadinya saat itu ieu nyeunjak perang itu ieu eleh aja Rawana teh da Rawana ge sarua nalika teh pangjagona pangkawasana dewa-dewa ge tapi komo ieu gitu komo manusia ngan eleh ku Arjuna Sasrabahu ingat yen Arjuna Sasrabahu teh ka depan Wisnu. Nah, amun maneh cenah ngeuyeun kuliah bakal dipaehan ku urang nya kaula mah moal ieu lah. Moal nepi ka ngajieun kajahatan itu ieuna. Hiji nalika Arjuna Sasrabahu teh pae kaceuk deui Rawana teh ieu deui murka deui pieuna da anu dikasieuna eueuh gitu. Nah, geus kitu selang-selang berasa teh ka Ramayana. Gitu. Jadi Rawana mah panjang umurna teh. Da sebenarnya teh pae Rawana mah kakalayangan. Pan disimulkeun waktu ka Rawana pejah teh pan dicabut nyawana teh. Oh. Marakayangan da teu pae-pae da mun dibuka Gunung Sunasendari hirup deui manehna. Oh iya. Ngan dicabut da sebenarnya cukup ku Anoman teh. Ngotak Anoman oge simulna teh teu pae-pae. Tapi ka parikeun ge teu pae-pae nepi ka ayeuna malahan mah muncul percaya mah. Anoman aya kene sebenarnya mah. Ngan nyamuni gitu. Abi teh pami tungtungna ti Ramayana. Tungtungna babad Ramayana itu di mana tuh? Tungtungna babad Ramayana mah Rama jeung Sinta ngahiji boga anak Kusa jeung Lawa. Gitu. Lamun mah Bratama tungtungna nepi ka Pandawasena. Pandawasena teh jadi ka gunung. Sawarga. Rama teh boga kamana ngatunya jadi kecekokan lah tuh ieu boa Sinta dihukum belasan bulan ku Rahwana teh geus diperkosa geus dijama itu ieu geus teu suci lah kitu teu percaya ka Sinta sebenarnya Sinta ge kecewa dengan pandangan salakina kitu nganggap naon kitu ka urang buktikeun we atuh diduruk lamun sakeun diduruk kuring teu naon berarti kuring suci kitu lamun deui ka dulu geus kanodai ku Rawana nya Sinta obong teh diduruk obong teh diobong diduruk teu naon jadi jadi jeung Rama geus jeung Rama eta boga anak Kusa jeung Lawa kacenah kecaritakeun deui da kacenah mah aman tentrem lah tentrem ayem sabab kuna beuti jadi nalakon pelatan aya konflik jadinya dalam urus aman tentrem jeung naon dilalakonkeun teu rame nya Oh iya. Gitu. Tungtung teh gaduh Musa jeung Lawa tama eureun we sababad eta. Eureun sababad eta. Jika Pandawaseda teh beresna Bratayuda geus bebelasan tahun mimpin negara Astina, jadi negara mata dijikeun jeung negara Astina nalika eta teh. Belasan tahun eta Dewi Kunti Widura mangna Pandawa teh beulaan rek ngebegawan teh tatapan gitu. Nah, Pandawa ge kitu kabarana ge seda jadi ka Gunung Utara kana Gunung Himalaya gitu. Ngan eta ge perjalanan spiritual sebenarnya mah. Perjalanan spiritual kan udah geunana kaum sufi lah. Pandawa seda Pandawaseda mah jadi perjalanan ke Gunung Himalaya ngiti Arjuna pae Kakula pae
Sadewa pae Bima pae dulu Yudhistira sorangan curhat jeung anjing duaan diceli tengah-tengah katanya Yudhistira kita tempat suci ulah mau barang najis denya surat teh Yudhistira teh bimbang gitu mau anjing cedakan anjing itu nuturkeun kuring gitu aulawe di soalnya di pamadegaran teh anjing oge barang pangeran najison teh mun kaletang jeung bakal jadi ibadah keur urang lamun kaletak-etak urang bebersihan jadi nilai ibadah eta sabab aya perkara dilakukeunana jadi seperti anjing haram henteu di pelong mah henteu di dahar mah haram sok teh mun diletak tapi lamun bakal jadi nilai ibadah keur urang lamun urang digawena dibersihan kutana 7 kali terus dikucai ongko dalam mengudang kana kesetiaan pangsetiana anjing mah intina mah disiplin terobsesi da soalna pamiji dalang mah hal anu berat sih beratna sajabat di kuda dasar-dasarna kudu ngaimbangan kayak masyarakat kumaha soalnya tidak cukup serta merta harus bisa ngilkeun wayang ngomongkeun bahasa amar dawa lagu bahasa dalang mah nyata kalaguan terus bahasa KKW nya ieu tapi kudu dinamis nanti kudu gitu mata lamun hiji dalang obsesi lah kuat disiplin ongko katiluna daek bucu baca lah nya maca buku nah maca kos kieu kayaan nah ngobrol di kumaha cara sejauhna jeung deui tantangan buat dalang mah anu diajar kudu gede modal dayeuna misalkeun pas wayangna hungkul oge misalkeun taruh hiji teh wayangna hargana 2 juta kali 300 minimal wayangna hungkul can gemelar nya bisa miliar mah kudu dah bisa sedangkan ai dalang-dalang di Sunda mayoritas di menengah ke bawah bedana dalam Jawa Barat jeung Jawa Tengah jeung Jawa Timur Jawa Tengah mah datangna teh ti priayi ti keratonan dalang teh tapi lamun di Jawa Barat di petani lumatak lamun di keratonan dalang teh di Pupusti di Pigusti di Sejabana lamun di Sunda mah henteu jika ngaloma we kieu biasana kan nu hajatna sebagai rajanya biasana mun di Sunda mah tetapi waktu perkembangan di dieu eta nu matwalna polisi datang ka dieu tapi nu hajat teh nu hajatna sungkem sumadepo oh berarti bentuk keratonana masih kena dipake nepi ka ayeuna eta teh baheula nepi ka ayeuna kana di Jawa Barat mah lobana petani gitu. Tadi Jawa Timur gitu petani di Jawa Timur petani. Tapi lamun di Jawa Tengah khusus Yogyakarta mah keratonan biasanya. Keraton Surakarta, keraton Yogyakarta. Gitu. Mun urang mah dipake latihan. Kalau barang dipake latihan, pedalang-dalang karek diajar. Namun penting lebih ke khusus lah, khusus hiburan. Soalnya kieu pamit di siang mah nyamun aya oge pernah lah pernah kanu hajatan gitu nu di hajatan pasti tahan ngobrol jeung baturan saat apa kan ngadengin terus lamun kitu kecuali mun lalaguan panya bisa lah misalkan 5 menit teu kadengkeun misalkan urang bisa kadengkeun deui 5 menit pan wayang mah kan lama jeung berbetulna cerita kisah mata telah dipalire pami wayang siang mah jarang dipalirena kecuali mun dikhususkan nu aja hayang wayang beurang da lain baheula tingnya kamari-kamari mah sok aya wayang beurang teh jadi nu aja teh biasana hayangna mah wayang ngan lantaran beurang eueuh bukta boga acara mun kana organ guru mayar deui terus wayang deui eta-eta dog-dog pangrewong eta-eta asa gandeng we gitu kan dalang nama ada bebas siang mah mata dipakai kesempatan kangen lebih aja gitu. Soalnya kalau wayang siang mah di jam 12 sampai jam 3 atau jam 4 jadi lebih sikat gitu
tapi lamun tetak-tetakon tapi pami tahu itu tetakona anu dianggilnya sami juga wengi gitu Tetakon ku maksudna. nya maksudna teh kada aya nu teh karatagan kawitan Bebas kumaha dalamna. Rek langsung salancar, membahas salancar teh namanya. Rek langsung aya lagu gede. Jadi mun dina wengi mah ya lagu gede jika Murwa, Kastawa, Pasituwung, Gorongko, jeung Sejabana. Lamun siang mah rek langsung crek jadi lagu jalan sebenarnya teh. Jadi langsung karena babak cerita bisa. Tapi lamun hayang diajarnya halus nama lagu gede. Dan soalnya bisa disimpang ke disingkat dan dililas sebenarnya. Dan paling baru dina wayang siang dina wayang malam mah aya mata, media matarian, biasa mah itu benar. Tapi misalkan yang diajar pakai makhluk, sah-sah saja. Galur sempalan carangan. Lamun galur mah bagal dari setiap babak cerita teh bagal. Maksudnya teh Mahabharata pasti Pandawa pasti bakal mainan Bratayuda. Misalkan karena tanding karena Lut jeung Arjuna pae karena kasabat ku panahna Pasopati eta baga galur jadi teu meunang misalkan karena pae ku pestol gitu teu meunang eta ngerusak pakem eta galur jadi jadi cerita-cerita anu dipahami ku tiap-tiap dalam jadi benang-benangna geus pada nyaho ieu naon-naon lamun carangan mah lebih ke dalang teh jadi dalang eta menciptakan karangan eta karangan dina brek pawayangan teh dinu lain bisa da soalna kan aya wayang mah dinamis seperti kawas bola-bola wayang bukan sekedar wayang mereka kan tidak menciptakan tentang kaca Arjun dan sebagainya menciptakan tentang heroik nah jadi angin malah jadi kita kan carangan bisa disebut carangan oke jadi melakukan carangan dia sama kabinang kita setiap dalam ayo oke carang tinapur teh jadi carangan dalang tapi diketahui oleh dalang lainnya contoh budak kunci atau carang tinapur jadi da aya dina galurna da aya dina bagal cerita tetapi carang tinapur teh diketahui oleh setiap dalang budak kunci soalnya Gatot Kaca mah kawinna oge ka Dewi Pergiwa lain ka Dewi Dahanawati tapi diwenangkeun sotek lantaran jadi kecap umum di tiap-tiap dalang jeung nu aya teh pasti bakal temen kelakon teh budak kunci teh ka saha-saha wae gitu walaupun itu carangan baturnya Dewa Nursaya sama kalau sempalan jadi ngudak karena nyempalkeun tina baga cerita ieu contoh kasus jika Wirata Parwa dina beberapa kasus eta teh Wirata Parwa teh yang maksudna teh Pandawa Kasamur apa lawan eta carang sempalan nyempalkeun ngempalkeun konflik yang Parawa teh hayang jah Wirata cuman ngajieunkeun riributan ngaluarkeun kebun binatang nu aya belah dituna gitu jadi misalnya teh ieu gempar jadinya diserang teh nyebarkeun ieu gempar terus kebun binatang dibukaan eta kan eueuh dari itu kebun binatang di aya tahun depan ya gitu terus dia hal-hal bersinggungan dengan eta teh banyak dah hal-hal jika cepot jadi raja eta carang tinapur gitu tapi tidak jadi menggalur masih jalan gitunya sedang teh Rama Sinta dipali Kurawana nanti Rama mau Sinta gitu kan sejalur kalau sepalan mah bisa nyokot jadi binaka ihit di Balenda ke Dekolot kan bisa muter jalan dia padahal nama galur nama kan dia gitu tapi
jika gitulah. Namun carangan mah hanya eta mah tiap dalang bisa membuat carangan tetapi tidak lepas tina galur eta. Jadi misalkan ieu galur ka dieu sempalan ka dieu tak muter lamun carangan ka dieu heula. Gitu. Mentok aja dia tapi masih kena nyambung jadi kan jeung ieu teh gitu. Kakak tahu ya? Ya, gitu.